Geus lila dinyakeun lembur teh. Eta we ti mimiti asup ka SMP, nuturkeun dulur ka kota, nepi ka tamat nanti SMA. Tuluy atuh meunang pagawean. Bare tomah sok bisa balik ari tepung libur teh. Geus kieu mah jadi tahun kali ngelol ka lembur teh. Malah sakapeung mah 2 lebaran ngampleng. Da kudu sembah kuring heula ari hayang diidinan cuti teh. Jadi asa dipanganjangan di lembur sorangan teh, urut batur ulin baheula papada budak. Najan warawuheun keneh oge siga teu caronggaheun ayeuna mah. Enjo kuring ganti bulu meureun. Padahal asa teu rumasa pindah pilempangan. Ngan itu batur membangun karagokeun teh diconggahan ge ku kuring siga nilam. Ngarambean meureun ti ditu nama. Pedah kuring kasebut geus jeneng. Tapi henteu ari matak luput pi batureun mah. Sok asa keung teh dina usum ka sawah ka kebon. Manggih deui batur teh pas sore usum meureuh. Dina hiji poe wanci lohor mangsani panyawah bapak kuring ngajangjian. Engke peuting urang murak pais bebeong cenah. Beunang neuleuman di Cibuni. Da palih ka ongkoh manehna teh. Nu peujeuhan pisan kawas nu kacida hayangeunana di anjangan teh. Koma Asep Cenah. ulah teu sumping, hawa tos ka embina tos ngeuneur. Keur budak sok remen dahar pais bebeong teh, da bapak ge tukang resep kawalungan. Ngadenge nu nawaran pais teh meuni asa karasa deui ngeunahna. Da di kota mah palias teu ngalaman manggih. Leos atuh tas Isa teh muru ka Pasir Awi lembur mangsani teh. Teu jauh kur 2 kilo ceuk kira-kira mah. Ngeciprit be sorangan da ngajak si Epeng majar ka giliran ngaronda ngawakilan bapakna cenah. Usum bulan sapasi harita teh sarung diharudumkeun tiris hawa halodo. Lebah campaka pugur nyimpang mapai jalan satapak di kebon awi. Poek lebah dinya mah da harieum ukur we reyem-reyem meungsan. Sora bueuk mungguh nambah keung ditambah muriding bulu punuk asa ngawigwig asa kareueung. Padahal teu rumasa borangan di keur budak oge. Prabawa jempling meureun jeung harieum. Bueuk disada deui si bedul teh kawas nu ngahaja nyingsieunan. Korosak aya nu kokorosakan dina kalakay awi. Pangangguran direret. Ari breh teh siga aya nu ngablegbeg hideung. Siak teh asa kabur pangacian. Can kaburu sidik, kaburu aya nu ninggang kana sirah. Gedak. Les weh. Inget-inget daripada ngarubung-rubung di dipan beunang asuran di jero imah. Caang ngagemrang siga ngahaja nyenget lampu patromat. Olohok we menang sajongjongan mah bari ngumpulkeun ingetan. Nah di mana tuh ieu teh? Di imah saha? Cekeng. Da lain di imah mangsani. Sirah karasa nyeri nyanyautan, buuk baseuh dirampak teh kawas urut nyeuceuhan. Teu lila cercep deui asa aya kapas baseuh dikompreskeun. Ari direret si horeng budak awewe nu boga gawe teh asa-asa geus papanggih ceuk hate teh tapi teuing di mana. Teu sanggup nginget-ngingetna keur kieu mah. Semet kayungyun ku bumelana. Di mana ieu teh? Cekeng lalaunan ka awewe tengah tuwuh nu diuk dina tunjangeun. Pan di rorompok embi di Pasir Awi. Tah geuning emangna palih dinya. Emut keneh sanes ka Pak Ulis Jaya. Tan keur alit mah sok digagandong. Ret ka belah kenca, Pak Ulis unggeuh bari imu. Geuning abdi aya di dieu. Cekuring bari ngarampa deui sirah. Nya eta kunaon atuh Asep teh? Kapendak umang ngudupung di kebon awi. Dibantu ne ka dieu. Cercep deui karasa kapas pangompres teh. Direret deui nu boga gawena. Nu tadi keneh, nu asa-asa geus pinanggih teh. Moal salah putra Pak Ulis ceuk hate teh. Bari ngararasakeun ka nyeri teh make asa bagya menang cilaka. Da mun teu kitu mah pimanangeun teuing pareng di rumpuran pasirah kuno geulis. Digulang gaper sasatna. Teu pupuguh make hayang awet ka nyeri teh. Abdi teh bade ka bumi mangsani. Cekuring ka Pak Ulis. Leresahan nu poek aya nu neungeul les weh teu emut. Tabu sabaraha kinten-kinten harita teh? Cek Pak Ulis. Duh ka atuh Pak, mios ti rompok mah tabu 8. Kinten-kintenna tabu 8 pangintennya.
kapendak umang tabu salapan baru balik kaki arsaninya. Muhun. Ke atuh urang susulan dah cakep kehalangan di marorompok. Cenah bari ngaleos. Diulis jeung awewe saurang deui nu tadi milu ngarubung cengkat muruka dapur. Kari tukang ngompres nu can tembong indi teh. Barang rek ngarampa deui sirah, kabeneran meh bareng jeung leungeun nu rek ngaganti ngompres. Rada ti heula itu saeutik. Atuh numpang leungeun kuring teh kana leungeun manehna. Dicekel weh, hitung-hitung sasalaman ceuk hate teh. Nganuhunkeun awahing kutu marima kanu geten mulasara. Lindek wae leungeun itu teh boro-boro ngepeskeun. Sakitu-kituna da taya pamrihan naon. Sot deui weh dilesotkeun. Sanggeus leungit lanjung, kuring cengkat lalaunan, tanginas pisan itu teh mantuan bangun ngerasakeun pisan kanu boga kanyeri. Gek diuk ucang-ucangan dina sisidipan, ret ka manehna nu ngajanteng hareupeun. Keukeuh ingetan teh asa geus papanggih, tapi iraha di mana ceuk hate teh. Weleh can kainget. Nok teh putra Pak Ulis. Sumuhun. Cenah lalaunan bari tungkul. Tembong imut meusan. Di pikiran deui bari teuteup disidik-sidik. Da heueuh geulis-geulis nage kitu ceuk hate teh keukeuh. Diteuteup kitu teh kawas nu kasima. Leungeunna nu kenca nyoliontin bangun samar polah. Breh, tembong ari meneng dina jarijina. Siga geus dipapacangankeun ceuk hate teh. Nya, kitu eta teh atawa ali papaes biasa wae. Datar aya ada tuker cincin baheula mah di lembur teh. Tapi boa eta ayeuna mah kabawa ku usum nurutan urang kota. Sakola keneh? Muhun. Kelas sabaraha? Kelas 3 SMP. Semea. Ayeuna nuju libur. Bungeuk Tamat ti semea nikah we nya. Gening uninga. Pan eta. Cekuring nunjuk kana ali dina jarijina. Leungeun nu keur nyoliontin teh dikejatkeun, disumputkeun kana tonggongna. Lah tuda apa? Cenah bari gura-giru ngaleos ka dapur. Nenjo ngoloyong nama nyeung tonggongna jeung punukna. Ras we ayeuna mah inget. Tadi nama weleh. Tas kabur pangacian. Jadi pondok ingetan teh. Si horeng muka panggih minggu ka tukang nu ngajingjing teko di jalan satapak di kebon awi. Diiringkeun ku awewe tengah tubuh nyuhun boboko. Kasawahkeun siga-siga rek nganteuran. Make sarung batik lalayu sekar, leungeun kabaya digiringkeun hanapeun siku. Najan kitu teu siga bulu kampung jeung mencenges we ongko. Nu nambahan mata kayungjun teh eta ku buburuhuna make daek nganterkeun ka sawah. Najan nya ge meureun bari ulin pan budak sejen mah nu geus ngambeuk kahirupan kota rea nu sangeuk. Keur ngintip manuk kuring teh harita. Dinu rada singkur nu matak rada laluasa nyerangkeun teh. Hanyakal taya tanyaeun hayang nyaho sahasana teh. Ayeuna pareng pajonghok tur padeukeut pisan. Eces sagala-galana katut panona nu cureleuk malah kungsi tembong imutna sakali. Nya geulisna teh lain beja ieu ge. Da tadi diselok teh siga nu ngaku. Teu pupuguh make ngarahuh. Pedah naon? Pikiran teh tuluy ngacacang balik ke lalakon bareto keur sakola di SMA. Hate cop ka batur sakelas. Wati urang dayeuh kolot. Saules jeung si Enok nu tadi geten ngompres diakukeun we lah tah si urang dayeuh kolot teh. Hilang kitu rerencepan wae teu wani kedal hariwang sieun kumaonam. Semet ngalabogo di sagara ngukui belut di basisir kelas 1, kelas 2, kelas 3 kuring jeung batur tiluan remen ngadon ngapalkeun bebarengan di Mahwati. Nyeung bubudeuna ka kuring harepan teh beuki gede. Waktu piknik ke Cileunca, Wati tijarikeun. Sukuna pateuh, ka kuring menta diurutna teh. Najan tara ge urat-urut, ngabisa-bisa maneh we awahingku. Nya kitu teh ya. Saterusna kaditu kadieu teh ditutuyun ku kuring bari ngingpud. Duka nya nyeri keneh, duka jijeunan wae. Nyeung kitu teh
kabeh babaturan ngagaronjak. Wati mah bangun resep digonjak teh. Geus puguh ari kuring mah. Gilig hate teh ke geus reres ujian rek lah-lahan balaka mahekeun hate. 3 bulan deui kana ujian, Wati nyarita hari weus-weus. Engke peuting ka imah cenah jeung si Anu. Nu biasa sok diajakan babarengan. Ngapalkeun? Pan malam minggu engke mah. Ceuk kuring Emak rek hajat syukuran. cenah. Jadilah. Ceuk kuring bari ngaleos ngabejaan babaturan nu kaajak. Peutingna bring ka ditu nyampak tatangga-tatanggana geus karumpul. Si horeng, si mana horeng, Wati tuker cincin jeung anak tetanggana nu digawe di kantor kabupaten. Ngarenjag nyeung buli si dapur teh. Tah gening geus gugah. Ngalih calikna Asep kana kursi. Cenah bari nempok deui ka lawang dapur. Bawa ka dieu nok leuteunana. Tah nya heug. Ku biami we atuh. Milik omongan biulis nu panungtung si Enok teh siga nu teu puruneun ka jero deui. Naha ceuk kuring dina hate. Keheuleun kitu pedah kanyahoan teh dikawinkeun. Paingan kawas nu ngajengkat tadi teh inditna oge. Rada kaduhung make digareuwah. Bari ngahuleng teh hayoh we mikiran manehna. Padahal geus nyaho ti pamajikaneun batur. Nepi ka poho mikiran awak sorangan mah anu teu puguh aya nu nandasa. Weleh teu kapikir da teu rumasa boga pacengkadan jeung sasaha ge. Rek nyangka nu niat ngabegal, da teu coceng nanaon eusi pesak teh. Erloji nya kitu napal keneh. Ras deui ka si Enok nu tadi bangun kacida bumelakna, nepi ka kusi mah boga pikiran hayang rada lila gering teh. Nikmat ngararasakeun pangropeana. Nyai weh pikiran teh meungesan bawa pisalakieunana timburuan. Nyeung nu ngagidig ka Pasir Awi teh disangka nu rek ngaheroan meureun. Nasaha tuh pisalakieuna teh. Bray panto hareup muka ngageblag gebeg weh. Keur mikiran si saha boa nu meureun timburuan teh. Sangkaan teh boa tuluy ngontrog. Rumeh kuring aya di imah pi pamajikeunana. Asa kabur pangacian, kasieun teh bisi kaguyurkeun, pajar kuring aya niat ngarebut bebenek batur. Mana teuing wirangna. Sup Mang Ulis diiringkeun ku Mang Sani. Plong we hate teh. Nah kunaon atuh Asep teh? Aya wartos kitu-kitu. Ceuk Mang Sani bangun reuwas. Kek diuk hareupeun. Can embal, semet seri koneng kuring teh. Teu kuat kieu eta mastaka teh. Srob ngadeuketan ngawas-ngawas nu benjol dina sirah. Teu sabios-bios Mang. Jamak we sakieu mah. Tos dikompres ongkoh ku Teu dituluykeun nyarita teh, semet ngalieuk ka lawang dapur. Nah kumaha atuh ngawitanana? nyaeta abdi ge teu terang keur jongjon leumpang dinu poek karesek juring kang we tembong meusan sabot reuwas gedak we emut-emut deui di dieu. Hemeng abdi teh da asa teu gaduh dosa raraosan mah. Ceuk kuring bari ngarampak deui sirah. Tuluy mah ngawangkong we tiluan. Kaopat diulis nu milu mairan tina dipan. Si Enok mah di mana boa? Puguh poek sama terjem-rjem bulan sapasi. Goning lempang diringkeun ku Mang Sani teh panon ngancar ka kencak ratuhu. Carincing bisi aya nu ngaraponan deui cara tadi. Beda jeung diajak adu hareupan. Yang hareupan musuh demit mah ngadadak jadi borangan. Nyebut musuh soteh pedah itu nu tadi nanda satea siga nu heueuh ngamusuh. Datang ka imah Mang Sani nyampak bojona nyadiakeun cilebu benang nuras.
tong teuing. Da geus di ditu di beas cikur utama pisan malah da anu ngurus nage nya geulis nya denok. Mang mah Cek kuring ngabelehen. Dina hate mah aya resep digonjak teh. Ngan hanjakal ituna geus aya nu boga. Bojona Mang Sani katembong nyumputkeun imut. Ari weus-weus nanya kumaha-kumaha bari nengetan sidah kuring. Diterangkeun saperluna ku salakina. geuwat sangu teh ka diekeun geus lapar dikosongkeun ti beurang keneh hayang marengan ponyo ka Asep. Jeung Mang Sani ka bojona. Dahareun dipajang di tengah imah dina sabak pandan perasan. Sangu beureum haneut keneh. Pais bebeong beunang ngahaneutkeun sababaraha kali nu disebut pais bari tea. Sambal kelewek dicowel ku terong beunang nyiksikan. Ponyo kacida dahar teh da ngahaja ti imah teu dahar heula. Turug-turug geus heubeul teu manggih dahareun model kitu. Rada ari era teh mah meusan dina geusna teh pais bebeong kari cucukna coet lening. Dibilas ku cau raja ngan kaduga sapotong da meni asa meteng beuteung teh. Kumaha ngawitanana tadi teh Sep? Cek Mang Sani bari nyerebung udun. Barabat kuring dicaritakeun deui gemet pisan. Da tadi mah kakarasa perluna bae. Teu kagungan paceng kadan sareng urang dieu? Cenah sanggeus ngahuleng sajongjonan. Teu paceng kadan naon atuh Mang? Bilih we Asep. Aya kitu-kitu sareng eta. Sareng eta saha Mang? Cek kuring panasaran. Sareng eta Neng Enok putrana Paulis. Ari kitu bilih we da mau ge apal keneh kanu mencenges mah. Kawubuh sanes hiji dua nu kantos ngaheroan teh boa disangka bade nganjang kadinya Asep teh tadi. Bujung-bujung aya kitu kieu. Tepangge neme tadi dirompok pan emang ge terang. Abdi mah ngumbara ti leutik untuk aya kejadian tadi mah. Wawuh ge moal. Cek kuring. Asa sapagodos pangira Mang Sani teh jeung pikiran kuring tadi. Topna teh kaditu ka pisalakieun si Enok. Bade direndengkeun cenah sakedap deui. Iraha cenah Mang? Engke ari tos tamat sakola. Buka sakola nahaon, sakitu geus jelug teh. Hayo we. Pang pantaranana mah geus aya nu bulan alaeun nya mana? Bojona Mang Sani keur kurah koreh kana wadah sipaheun ngarenjag ngadengin nanya teh. Naon teh ya? Cenah. Ih, sugan teh ngadengekeun. Ari kitu naon teh ya? Geus we lah. Hese kudu malikan deui mah. Sakieu areungapna dahar kateuhak. Ari taeun teh. Bojona guriwa netek wa dihuapkeun. Ngalimed nyepah bangun nikmat. Kasaha cenah Mang? Cek kuring Naon teh Asep? Itu direndengkeunana. Muhun kajang Sueb. Ye jelema kitu. cek bojona ngosom kusupaheun ngajebengan ti ditu mah tapi bari samutut. Ari kitu Cek kuring panasaran. Para gajul. Nah bari diharewoskeun. sok gagabah. Kumaha mun kadengeun ku cak-cak. Cek salakina. Cua tuh dah. Saha jang Sueb teh? Kuring beuki panasaran. Putrana Palurah. Cek Mang Sani jegroh batuk ngonggoy. Kebesekan haseup udud. Walah banget pisan bako teh. Lain biasaan heula tuh dah bahasa meuli teh. Pamere si Tarip ieu mah nyaeta sararea ge mang hanyakalkeun. Nah atuh hayo wae diudud. Cek bojona. Sok saliwang ari ngomong teh. Lain mang hanyakalkeun bako. Naon atuh? Eta Neng Enok make rek diamprokeun kadinya. Lebar ku geulisna, ku bageurna. Bubuhan kadudungan we meureun Paulis teh. Dipundut nya dihaturkeun we. Kutan? Cek kuring bari nguk-ngukan paingan cek hate teh. Tadi si Enok kitu ngomongna. Ah sudah apa? Nah ayeuna mah kaharti geus ngadenge kitu mah ti Mang Sani. Geus rada peuting, geus seubeuh ngawangkong, pok amitan rek balik. Kulem we di dieu Asep. Melang bibi mah bilih aya kitu kieu. Cek bojona Mang Sani. Nuhun bi. Piraku sugan, da abi mah teu gaduh maksad awon.
Cenah itu kekeh bade ngarah, asal ulah ngabongohan we, da abdi ge lalaki. Cek kuring. Lain tak kabur atawa suaban, ngan yakin teboga pakuat pakait, panyerewedan jeung sasaha oge. Lian ti kitu teh, ti budak ge teu rumasa beras ceuli. Da bapak ge kaceluk ludeungan, Kek rek dijajabkeun ku Mang. cek Mang Sani. Teu sabios Mang, da ludeung. Ari taeun teh. Ongko Mang resep keneh ngawangkong. Hoyong ngalantung we ka tonggo. Ngalongsongkeun beuteung. Cenah bari ngojengkang ka enggon ngaganti baju. Jolna deui teh dikampret bodas, leungeun gober, calana komprang hideung. Lorean bedog simpai barlen, siga sosorenan ari midang. Asa nyeueung. Wah, cibarusah. Ding we. Tadi mah turun ti imah Pak Ulis tereret-reret. Si Horeng pangling kacida lembur pasir awit teh. Beda pisan jeung baheula basa kuring keur budak keneh. Jalan ngabulungbung dikisik. Turut sisina imah-imah ngaberes teu pasengsolan. Gedong ge iwal nu Pak Ulis teh aya deui. Rek srog ka kebon awi, jalan teh mengkol ngenca. Si Horeng jalan motong nu ka kebon awi mah jalan urut baheula. Nepi ka hareupeun balai desa Mang Sani teh jajabna. Dugi ka dieu we Mang mah, bade nyimpang ka warung ngagentos eusi dompet. Banget teuing. Cenah datang ka imah sup ka enggon. Poek da tadi basa rek indit di pareuman lampu teh. Kada kodok kana saku neangan korek, gorehel manggih kertas sacewir. Kertas naon, da asa teu nyakuan, cek hate teh. Geus nyeungeut lampu dideukeutkeun kertas teh kanu caang, terus dibaca. Aksarana paretot, awas lain benang tukang nulis. Hapunten, lepat alamat. Sanes sadere kudu dimaksad teh. Mugi enggal damang. Sakitu-kituna, taya ngaran, taya tanda tangan. Asa dina dongeng cek hate teh. Hilang kitu najan kasebutna surat anonim, kuring tesak deui moal salah Sueb nu boga gawe teh. Baruk salah alamat, nah saha atuh saenyana nu rek diarah teh. Ras inget kana omong si Enok jeung carita Mang Sani tadi, majar pada mikahayang si Enok teh. Kasambung pisan ku si surat, beuki nyai-nyayan hate teh. Si Enok diremokeun ku bapakna ka anak dununganana. Anak lurah bari jenisna teu sukaeun. Ngarasarea nu ngaherowan dilayanan we saurang nucop kana hatena. Itu si Suem teh tangtuna ge asa dihileudan. Wajar da sarerea ge moal teu kitu. Ngunek-ngunek tuluy timbul niat meupeus geuliang. Nyaho si itu nu sok ngahihileudan teh remen nganjang ka bebenena dipegat we. Nu matak dipegat di kebon awi teh kulantaran kataksir si itu sok nganjang rerencepan teh moal milih jalan nu ngabulungbung nyingkahan tanyeueung deungeun. Moal teu kitu panggila kuring teh, tapi saha atuh lalakina teh milik galagat tadi mah bangun teu atoh geus aya nu nyangcangan. Kuring yakin tangtu si Enokna ngalayanan. Penasaran hate teh hayang nyaho jelemana, bari aya pikiran hayang ngabejaan. Yen manehna keur diarah-arah, bisi itu si Sueb teh luluasan margasa sahanteuna nu karerab hate. Jadi tambah pikiraneun teh, lebar ku nyawa batur. Nepi ka peuting pisan teu daek sare, nyileuk we leuwas katungtungnakeun ongko. Diwawaas mun itu nu majar kasalahan, harita mata gelap nepi ka tega nyacag, mana teuing we meureun karingaran bo ayeuna teh. Bagja keneh sempet diteungeul mah. Ngan iraha mangkluk teh ngasupkeunana surat kana saku. Ku pangira diilikan meureun geus ngurupung teh. Ngayakinkeun geus puguh lain buru-buru meureun nulis surat teh. Sup we kana saku kuring. Nu matak paretot aksarana oge da dinu poek teh. Kitu meureun cek hate. Nu jadi panasaran ka cida teh hayang nyaho saha nu diarahna. Nu ngahileudan si Enok baris siga dilayanan ku jenisna. Penasaran soteh pedah sasat jelema eta nu ngalantaran tirana kuring ka ti dersa teh. Kilang kitu palias
lain ngunek-ngunek, cek kuring ge hayang ngabejaan, lebar ku nyawana, bisi heueuh si Sueb luluasan. Cek pangira moal teu diintip deui can beunang mah ta jelema teh. Asa kukurayeun punuk teh, inget ka lakon si Edo, bejana nepi ka dicacag cara nyacag nangka ku marukna. Sieun nepi ka kitu ieu oge. Moal teu asa dosa saumur-umur mun kuring tega teu ngabejaan teh. Peutingna deui bada magrib kencling kuring muru kebon awi teh teu ka jalan biasa dah hayang rencepan lebah limus gede tungtung kebon awi belah dieu hanjat kana gili tuluy meuntas naikkan pager gorobas ukur kurubutan mapai parigi urut minggu ka tukang basa bebedil teh nepi ka urut barepto nyerangkeun nu ngajingjing teko teh gog na gog diharudum sarung hideung. Campegowe bari ngawas-ngawas ka ditu kalebah jalan satapak teh jempling pisan da puguh di kebon awi ukur sora-sora gaang jeung jangkrik sakapeung-kapeungeun seahna daun awi katebak angin kesel jaba cangkeul lain meus-meus leuheung mun hade bari udud mah muput reungit nu nyarongcong tapi diintip-intipan ge lain bari kunyai-kunyai seuneu rokok mah cek hate. Mun lain keur kitu mah geus beak sabaraha boa rokok teh. Teuing geus sabaraha reana reungit nu paeh dileakan dina bitis. Da teu wani rek dipeupeung mah sieun keplakna matak gareubah. Ari geus baluncir mah lalindeu reungit teh. Tong sadakoh ti kajauhan pengangguran dibilang salapan kali. Geus sabaraha jam atuh kuring di dinya teh? Bada magrib indit imah teh. Jadi geus 3 jam meureun. Ari dipikir-pikir asa teu pupuguh ngadon nyiksa maneh. Marabkeun awak karenyit asa-asa mending balik tayar gunana pipilueun kana urusan deungeun. Tapi hate keukeuh teu tega melang ka jelema nu keur diarah-arah teh. Ras ka awak sorangan damun nyaho mah ti kamari ge meureun geus ditepungan ka imahna. Di bejaan sangkan carincing ku teu nyaho teh saha tuh. Jabat ti kitu teh bari jeung resep ongkoh asa keur ngalakonan cara dina film nya kieu meureun kalakuan para detektif oge. Aya meureun sapanyeupahan mah di tas kohkol 8 kali teh siga-siga aya nu ngaringkang lebah nu keur diawaskeun teh teu pati sidik ukur kawas karangkang saliwat tapi tetela ari aya nu siga usik teh mah. Deg-degan hate teh da puguh heueuh eta pisan nu di daguan teh. Bari jeung nyumput ongkoh cekelot oge najan asrob jeung maung oge mun urang heula mah nu nyaho kalahkah itu si maung teh nu kasima. Angot itu mah nu ngajuringkang teh teu nyahoeun-nyahoeun acan aya nu ngintip. Deg-degan soteh asa aya nu nyangut mun keur nyusup teh mah. Panon boleh teu ningali aya naon deui nepi ka trongkoh kol 10 kali. Ngaleak reungit dina bitis teuing geus sabaraha kali. Leungeun meni geus hanyir di ambean teh ku getih reungit alias getih kuring-kuring keneh. Si bedul ge itu teh nu ngajuringkang tadi moal teu keseleun cara kuring bari jeung tambah ngawugudug meureun napsuna teh. Moal teu budal ambekna mun srog teh nu dipegatan datang kuring mikir pilakueun engke mun si itu nu sok ngaheroan si enok rek dimangsa ku marukna. Rong deui kokol teh 11 kali juringkang deui lebah nu tadi teh koloyong siga nu leumpang katonggokeun mapai jalan setapak teh. Ih geuning indit cek hate teh.
Merik petana salila-lila ngadempes nu poek, kuring yakin eta jelema teh keur intip-intipan cara kuring. Moal salah si eta nu neungeul puting kamari teh. Jadi eta atuh si Sueb teh ngarasa boleh meureun nu dipegatna teu emol-emol indit we. Kamana? Ning siga ngajug-jug ka Pasir Awi. Rek muru ka imah si Enok itu. Kapalang geus ngahehero di magrib keneh. Penasaran hayang nepi ka tungtung. Lenyap lugay ti panyumputan, tuluy salungkar salingker nuturkeun itu nu ngoloyong tadi teh. Di anggangan we bisi gamah deket teuing mah. Srog ka jalan karikil teh noyod ngagidik itu teh. Rek muru ka imah si Enok sakieu geus beutingna. Srog ka hareupeun imah Pak Ulis disangka rek nyimpang ka buruanana luput teu ngaliek-liek acan. Nong toyod we tuluy. Ae nah rek kamendi atuh si bedul teh cek HP. Beuki panasaran dituturkeun we ti kajauhan bari salungkar salingker. Heuleut saimah ti mangsani teh suka buruan kalacap kana golodog tuluy gegerowan menta dipanglaankeun tulak sup we ka imah. Ae kuring jadi haregeun geuning di dinya imah si Sueb teh. Lain di ditu di desa di imah kolotna jeung siga nu geus laki rabi deui. Rek dicandung kitu si Enok teh asa teu kira-kira mun heueuh teh. Mamaruan jeung tetangga pisan boleh teu ngarti rek nanya ka saha buntu lalakon ngintip teh. Balik gue tapi hate kekeh yakin yen itu ge nu keur arah-araheun teh can anggeus lalakonna teh. Kapuguh gagal tadi teh ngintip salila-lila. Ngunek-ngunek kitu atuh moal make paler ulah sakali. Kira-kira leuting isuk teh moal teu ngintip deui can leupas mah nafsuna. Bari balik teh kuring gilig leuting isuk rek ngahajakeun deui kagok asong kapalang lengkah cek hate teh. Hayang nepi ka jucungna sugan we bisa melaan nu keur dikakalakeun. Moal sore teuing ti imah teh muru jam 8 we kira-kira ambeh teu lila teuing jadi para beunyi. Isukna bada lohor leos muru ka imah Mang Sani api-api nganjang. Kebeneran aya di imah ditepas hareup ngawangkong teh. Kaleresan Asep ka dieu. Tah ngarabut sampe Mang teh di Cigaru. Kieu tah. Cenah bari ngacungkeun indung leungeunna. Kayak gerak raosan. Moal aya di kota mah. Sareng roti ge wanieun. Dibubui Mang. Palai dibubui mangga. Leuh mun aya mantega mah. Nyat dijahit teh. Dibelah 2 pel mantega lingkupkeun deui. Hoy. Naon geuning dikecapkeun teh. Pedok lah. Embina. Mubui sampe haturan Asep. Cenah bari nempok tina lawang. Kumaha eta mastaka teh? Teu katerasan? Alhamdulillah Mang, geus wios-wios. Cek kuring bari nyodorkeun rokok sabungkus. Teu banget teuing ieu mah geura. Jazakallah nuhun Sep. Lebaran atuh udud rokok ieu mah. Sanggeus ngawangkong encak atuh Mang Sani nempok tina lawang. Mana eta teh? Mana? Calasak? Iya kakaranya. Cek nu di dapur. Teu lila jol bojo namairan cikopi jeung bubui sampe sagede-gede bitis budak dina piring riong. Gula beureum benang urud dina piring leutik. Teu diengkekeun deui awahing kusono jauh tangeuh ti roti teh ngeunah ieu. Ari itu imah saha Mang nu dicat hejo? Cek kuring bari ngosom nuduhkeun urut nu asup teh peuting. Papentas-pentas jalan jeung imah Mang Sani teh nyerong heuleut saimah. Nah kitu Sep. Eta siga potongan kadayeuhkeun moal lepat dan gaduhna sabakota pulang anting balanja bubuhan tukang dagang. Saha teh ya Mang? Dasuki rada beukah eta mah gawena masar ka mana-mana.
sakabeung mah 2-3 wengi ka Karawangsul. Ning lain suem cek hate teh. Tapi naha make intip-intipan jeung make nandasa ka aing najan bari kesalahan oge. Beuki emeng atawa dikongkon kitu suem pinjem leungeunna mun heueuh teh kitu nying ceringik leutik burih tah si bedul teh. Teu wani makalangan sorangan. Tambah deui pikiran teh ketambahan kuda Suki beuki mata panasaran. Geus seubeuh ngawangkong kuring amitan balik. Leutingna jam 8 kuring indit deui muru pangintipan. Hate beuki nyongsrog panasaran. Aneh, antar Dasuki jelema jegud make daek dikangkang kongkon pipilueun kana urusan kitu. Dulurna kitu atawa barayana sugan. Kaduhung kurang palete teu dipaluruh nepi ka dinya tadi ka Mang Sani. Najan asa dina lalakon detektif ge rumasa taya bakat. Gog deui mopoek di tengah reungit asa kajurung harita mah da teu kungsi lila ngadaguan teh. Trongkoh 10 kali teh juringkang. Di jalan satapak teh aya nu leumpang ngagidig katonggohkeun. Diarep-arep rek ngadon ngadempes deui tukang ngundapuran awi cara kamari. Alias noyod we. Dua lain cek hate. Tapi rek diantep teh beda srekna asa heueuh. Ras deui bawa eta nu diarah-arah nu rek nepungan si Enok teh beuki hatrol hale teh. Hayang nyaho peta si Enok tepung jeung bebereuh demit. Kongkoh babakuna mah hayang ngabejaan lalakina sangkan carincing bisi kabongohan. Cara kamari deui we nuturkeun teh bari sulangkar salingker. Namun kaprego kuno ngaronda mah moal teu disangka bangsat bawa kuring teh. Aneh, lebah imah Paulis teh alias teu nyimpang, kur ngalieuk noyod we tuluy. Nah, di mana sok pungna teh atuh? Kutan si Enok teh sok wani rencepan peuting-peuting nepungan lalaki di musingkur. Nah atuh ari geblus teh kaburuan imah Dasuki deui wae. Ih geuning si eta keneh cek hate gagal deui wae hese capek teh. Tapi geuning nya lingker kapipir ayeuna mah deg-degan hate teh ngajanteng jelema teh di deket janela. Nah lain asup di lawang cara peuting kamari moal lain Dasuki teu kadenge kitu kieu da rada jauh nyerangkeun teh. Bray janela muka bre samar-samar aya nu tembong di jero. Kelacat si jelema nu tadi teh naik kana janela sup ka jero. Janela nutup deui yakin ayeuna mah yen eta nu asup teh lain Dasuki. Da nanhaonan asup ka imah sorangan tina janela. Pan kamari ge di lawang lumrah jeung batur. Moal salah lalaki nu boga tekad goreng bari dilayanan ku pamajikan nu boga imah. Ras inget kana carita Mang Sani tadi tibeurang pajar Dasuki sok remen ngancalang ninggal-ninggalkeun imah. Teu mikir panjang deui, gidig kawetankeun muru gardu. Kira-kira pedah tadi anyar keneh sada tibeh ditu datang mas rokoh kol teh. Teu geseh di kajauhan keneh geus kadenge recok di gardu teh. Sarung ditergoskeun sangkan ulah teuing ka ciri beungeut. Kabeneran rada poek lebah kuring nangtung teh. Kok hari weus-weus Aya nu asup ka imah Dasuki. kumaha? Ceuk nu di gardu curinghan. Asup kumaha? Tina janela ngabongkar lin. Dipangmukakeun ku awewe nu ti jero. Lakadalah beunang si ayeuna mah jurig teh. Diintip-intip ti bareto sok ngeureuyaan pamajikan dulur dewek teh. Ceuk saurang bari luncat turun. Blesat lumpat kagirangkeun dituturkeun ku batur-baturna. Kagebah ku beja sigana kaburu kaget. Nepi ka taya nu tunyu tanya deui ka kuring teh. Disarangka urang dinya we meureun. Kuring ngicipit paneuri muru ka imah Mang Sani. Gero-gero di luar. Bray, panto muka. Lol, Mang Sani nempo. Geuning Asep wengi-wengi aya naon? Cenah bangun kaget ka bina-bina.
Bari unggah ka tepas teh, kuring hari weus-weus nyarita. Bangun anu teu kageteun ngadenge carita kuring teh, semet mesem. Jadi kuring nu kaget teh, nyeung petana kitu mah. Jo bojona rungah ringe, pok deui di bejaan. Ken, senadi boro, tuman. Nah, bari neuteuk beungeut salakina. Jeuna di palodaran oge jelema kitu mah. Ari ngomong teh, dapon bae, pamali eta teh. Ceuk salakina. Cua atuh da. Ari kitu, saha lalakina teh mang? Ceuk kuring, Kege uninga gerasep. tembal Mang Sani. Kadenge walihweuh di buruan Dasuki. Sada nu keur moro careuh, gorobok. Sada nu tulung-tulungan, ampun-ampunan. Goak deui sora awewe. Beunang ceuk hate teh. Teu lila, leut nu tas ngepung teh, ngabebenyeng jelema. Aya naon eta teh barudak? Ceuk Mang Sani pina golodog. Bangsat Mang, beunang ngepung. Di mana? Rek dibawa ka mana? Lah, kewe di bumi Pak Ulis. Ceuk nu ditanya, bari taruluy. Kuring nuturkeun jeung Mang Sani. Kasampak geus ngariung di tengah imah. Nu dibenyeng tadi ngalenggut, wantu pada ngagak. Nu dibenyeng tadi ngajelenggut, wantu pada ngagurubung. Beungeutna beluncunur, urut pada nalipuk tadi. Irungna getihan, gigireun haneprok pamajikan Dasuki, ceurik eurih-eurihkeun. Teu lila, jo tua kampung beunang nyusulan. Tah, nyerenkeun bangsat nu sok ngaronom pamajikan dulur kuring teh. Ceuk dulur Dasuki, sorana ngadegdeg awahing ku ambek. Tua kampung ngahuleng we sajongjongan ngeuteup kanu keur pada ngarubung-rubung. Teu suka mun rek dipandang pinding teh, hayang diuruskeun. Tua kampung ngarenjag. Naha maneh bet ngomong kitu? Bisi we ngarasa kagok pedah ka anak tunungan. Dewek mah moal cueut kanu hideung, moal ponteng kanu koneng deuleu. Ceuk tua kampung nyereng. Kumahakeun ditu Paulis? Bawa ka balai desa. Sena ditarungguan di ditu, isukan urang uruskeun. Heula, ka dieu nok, prosotkeun eta ali teh. Kop tah Sueb, rawatan deui. Geus tong ngaharep deui anak kami. Moal dibikeun kanu kitu. Ceuk Paulis bari ngalungkeun ali kana lahunan Sueb. Sueb eta teh? Ceuk kuring ngaharewos ka Mang Sani. Muhun Sep. Tembalna bari ungeuk tuluy nyompokeun sungutna kana cili kuring. Geus terang tibeh ditu keneh mamang mah. Ngan teu cekcok we. Pangangguran sigana teh celenan-celenun kanu batur. Sabot kana guane enok. Puas lah. Bring, Sueb jeung awewena digiringkeun ka balai desa. Kek, geuning Asep. Kaleresan aya di dieu. Ceuk Paulis. Ngahajawe abdi teh ulin ka Mang Sani. Heroan pais bebeong. Ceuk kuring ngabohong. Teu betus tas ngintip jurig mah. Udah tara aya sagawaya pais bebeong mah Sep. Keun urang nyiar deui sugan pageto. Ceuk Mang Sani. Ayeuna mah saaya-aya we sugan mundut kaneng enok. Cenah deui. Asa diingetan. Nyayagikeun leuteun nok. Haturan ka Asep. Ceuk diulis. Keur mamang deui neng enok. Ulah dipilih kasihkeun. Ceuk Mang Sani ngabanyolan. Yeay, Mang Sani mah sok aya-aya wae. Ceuk Neng Enok bari gura-giru ka tukang. Teu lila geus jol deui mairan susuguh. Daekeun geuningan ayeuna mah teu cara kamari ieu. Malah tuluy milu diuk gigireun indungna dina dipan. Di harita mah beuki remen kuring teh ka imah Mang Sani resep dina disimpangkeunana ku Biulis. Lila mah jadi congah. Ari diajak ngawangkong paduduaan di tepas teh siga nu betah. Di jalan setapak di kebon awi teh asa molongpong jalan ka gedong. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur satapak di kebon awi bagian katilu tamat.
Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.